aya nu pondok tapi horor nu gambar tangkorak geuning teh masuk ningali receh gambar tangkorak dina cangkang rokok eta mah pondok tapi beres merokok membunuhmu dulu udah tuh serius naon sabab nu maca pinter moal sieun kecuali namun diganti ngaranna ku merokok membunuhku itu kan membunuhmu merokok membunuhmu jadi aku yang merokok ya kamu yang terbunuh aman kene heuh leuleuh na gambar itu nu teu sieun cenah di korong gulung tangkorak eta mah dua cenah tangkorak mah nyingsieunan justru eta teh maturan tangkorak teh teu cacak-cacak juri deui itu maturan ka nu umur oh nah ece atuh teh hayang maturan sakitu jelema ulah kita mah dina gambar nu udud mah jadi jelema tinggal nu teu udud mah jadi juri tembok sok lah tenan hidup udud hidup daripada kampanye partai mah ribu nih kampanye udud nah esuk kana wangian teh pakai serat partai udud pasti bakal loba peserta ini winge daek lah jadi jurkam lamun aya partai udud dah lambangna ulah rokok da sok beuna ku cakra beureum nu smoking lambangna ku gambar asbak ai asbak teh nyaeta hartina leuwih ti heula asbakun eta teh ngaran bahasa Arab teh leuwih ti heula ieu asbak mah matak teu pantes nu udud asbakna ditukang dianggar we dihareup asbak mah selaras jeung ngaranna asbakun itu teh leuwih dihareup eta diantawisna jadi walaupun suasana kita bagaimana sedang berdoa saudara dina waktos kuring ngadoa aya jalma nu alanggeso teu daek cicing anu curang-curang bari malawun aya oge nu ngope pangorikeun bobogahan masing-masing HP cicingna kan tong ribul HP maksudnya gitu aya oge nu ngalepuos bari arudun sok sanaos surang teu apal kana makna tina eta doa kalayan harapan mugi Allah temdakeun ijabahnya amin ya rabbal alamin master of ceremony ya kaharti teu pakam kocek kaharti oh paingan Allah betul sunatkeun ulah ceuk mun ceuk nini panarti kuancing ceuk budak ngora pangarasa cara ceuk sapuh pangdung waktu mun kolot nyebut protokol eta tah sunah anu kusim kuring dipihormat popo batur salembur nu pangkatna rada ukur dibandingkeun jeung gubernur ngan hirup teu makmur unggal isuk nangkep buktosna kepala daerah tingkat 7 nu geus teu bireukna eta ketua RT datang raskeun RT sok pusing datang BLSM RT sok jengkel diomongkeun kudu teu kabere padahal RT teu ngaletakeun RT mah aya PRT aya PRT aya PRT sing sopan adanya PRT dong ya mugi-mugi we pengabdian PRT teh sing pangpat kang rahaya diwales Allah kota sae dunya akhirat amin Bapak RW nu teh nyontoan gawe pakadus LPM kali BPD nu nembe capek kuruhna teu patingkeun Bapakku nu pinter mangku pinter ngarawuk sadaya parat ka pemerintahan desa nu estu geuleuh jasa para kiai nu tarapak kiai jeung batur selamat sai para ajeng nu teu kabur di ajeng-ajeng dina riungan ibu hajah bapak haji nu teu maha ka Allah kanu pinuji ibu-ibu bapak guru nu payus digugung patnas ditiru dumateng para piniun sepuh kang sami rawuh ing dalem-dalem menika kang sami-sami kula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ngartos apa boten ngarti tak ento bahasa naon eta ai Jawa jelma atau lain jalma masuna
Jawa mah gong. Ari Sunda jeung Jawa teh teu jauh beda keceu dina nyarita lamun Sunda identik kana huruf A. Nah Sunda Jawa mah kana huruf ye ai akampan aing kikieuan yo. Nah akeneh wae atuh. Oh nu kieu mewon. Sunda mah kana huruf Jawa mah kana huruf cek kurang Sunda nana berarti cek Jawa. Nah sok nyorak nih nyambung. Cek kurang Sunda kata berarti cek Jawa. Mun cek kurang Sunda kata berarti cek Jawa. Bangkong juri. Kapan kotok mah hayang. Maknya katak jadi hayang. Katak mah bangkong. Cek kurang Sunda jajak berarti cek Jawa. Mun cek kurang Sunda batal berarti cek Jawa. Mun cek kurang Sunda kuntul berarti cek Jawa. Bangok. Jadi kapan kana cek aing oge tung-tung. Bangok. Nah nyebut bangok kapan aing kuntul jeung bangok teh sabangsa ning manuk sama. Beres kitu coba tungtung ge kana leres. Aduh itu enggak ini makan apa bangun oke nanti bangun masalah ojol itu masuk sok positif gue jadi lu dimaksud kuntul kayaknya itu naon ini ayah je aki-aki parawan second ayah second beda itu yang tukang soal Nih nu di samping pamugi leungit ka pusing amin. Tempanatik teh jeung aing mah hareunya doa. Aminan we heuh. Wanojat nu dikabaya pamugi tambih manolia. Ibu-ibu nu ditariung pamugi leungit ka bingung. Bapak-bapak nu dikopeah pamugi tambih kabingan. Atuh lamun aya nu sirahna teu dikopeah kira-kira doakeun atawa ulah. Montong nyumput geuring kita dong sisa. Geus kadeuleun ieu kita tadi sirah si akam jadi masalah penting ieu doakeun eta makhluk nu teu dikopeah. Doakeun. Ngajedog sia mah pasien montong. Kapan rek didoakeun ngajedog trong protes cicing. Ngomong akam negara. Doakeun eta nu teu dikopeah. Dulur eta teh dulur. Hirup. Najan sirah teri kopeah dina dungan tong diwilah-wilah urang penta ka Allah nu Maha Murah kudu masing meriah. Muga-muga nu teri kopeah sing laleungit kasusah. Amin. Halus eta dungan. Ada tong diwilah-wilah kan.